Cor, hal itu gening si gacor. Waduh, kan tidak orang yang boleh jelema. Ayo naon kamu? Enon. Ayo urang ulin. Kemana? Urang nengan mangsa. Ke Penting teh mah mah. Ya udah ke utara aja. Utang goreng. Kemarin cek abah. Ka karya. Ke Kale. Ya utara goblok. Bener. Lo, mana mah, Cor? Juga ganong kieu, abang juga ilmu kieu lah. Bisa jadi ieu mah. Berubah deui atuh. Pada rat kieu. Mana teh bulat awak gede badawang kieu juga ganong. Sok atuh turun lah. Berubah lah. Pada rat kieu berat, gaya pisan. Capek jalan teh dari sana ke sini teh. Capek. Da orang bisa ke orang bagian orang kieu mah. Ayo mau ah. Ayo. Capek. Bentar. Kamu cari mangsa di mana? Cek abah teh belakang. Bahkan bukan aya. Mau berubah lagi ah? Berubah. Itu takut jalannya. Berat. Ih, meninya. Cari mangsanya jangan yang gede-gede, takut. Oh, Tuh kan, harus jatuh. boleh kita. Tuh kan. Oke, mana mah pokoknya mah pun aya. Dek mana lagi pulang rumah tuh. Ya udah aku dulu aja, lapar. Mana heula? Iya. Baik orang mere. Nah, pada itu lapor kene wae teh betul itu. Ya iya atuh. Bawa mana nya dekat itu ka dieu lah. Ya udah kita ke sana dulu aja. Betul lah. Ayo tuh. Mana yang ada? Tadi mah aya nu lesa. Bagian urang heula eta mah. Tuh, mana? Awas kamu teh. Urang heula atuh. Asal muriding ya teh. Aya naonnya? Wah, emang aneh. Mama! Aya lai mama! Ma! Tolongan ma! Aduh, Anjir, atau mana butuh wareg tuh. nyarekan moal kolotna. Bae nya rek teu apal lauh kieu. Ana bagian urangan urang mah anu lebih gede teh eta. Kang nyaho nama. Maneh teh sakitu oge. Eta geus menang urang eta teh budak eta teh menangan urang. Sok. Ana orang nyakeun ka Abah. Belah mana emang sakit. Pakai telepati. Aing mah langsung sare datang ka imah teh. Ya mah keunah aing lagi gunangan. Aduh. Aing mah dek balik. Nya mana mah kitu. Aweuh dek balik dek sare. Urang acan ieu kempreng ge beuteung. Urang tungguan di dieu we lah. Mana mah teh kitu aing. Urang dekat kidul. Aduh. Sare, ini kayak laramat lancah. Aduh.
Makia, aduh. Waktu nasare ya mah. Aduh, karek bieu. Naon sih cenah si Bonai teh. Kela. Teu kuat bareng ieu teh. Aduh, kalem. Maneh heunah wareg urang mah teu beunangan rugi Tang nyaho aing panganyangankeun. Aku cek abah ka kidul. Eueuh. Ini mah da bieu ge budak teh aya tiluan di handap teh. Cuman belah mana? Eueuh. Isuk deui we. Sok deui sok da urang kapan datang cuma ada kudu si beuteung teh. Ada piutakeun deui nu urang. Aduh, utakeun bisa gitu. Bisa Ada atuh. tidak bisa lagi ngomong teuing, Budi. Aduh, geus lah isuk deui we. Namanya kurang ge. Mana nih naon ka dieu? Kok ngantaan teh? Aduh, Mana kuat beunah cenah. anak tuh rugi aing mah. Kuat Tapi antar atuh. Kuat teh mana? Geus teh kuat orang teh ieu teh geus gede teuing bieu ge. Kurang yang mana mah. Belah isuk deui we. Entong isuk ke ada putingan. Kieu tengah puting. Heeh, bener. Tapi bener biasanya aya awe udah antut. Heeh, ke mandi kan. Heeh, sok we. A few moments later. Gacor. Cor. Gacor. Naon? Cor. Bahaya. Aya naon? Aduh bakal ngabasmi urang. Saha? Aduh. Aya naon ieu maneh? Aya nu rek ngabasmi urang. Saha? Teuing, teuing saha pokona nu rek ngabasmi we. Aduh. Bisa apa aja jelema? Teuing pokona mah pendekar cenah. Wah, bahaya aja mah. Heuh, sidikan teuing saha urang ieu teh apa? Kudu laporan ke Abah ieu mah. Keningan. Sok aya naon ieu teh nyarita. Heeh, nu tadi sidikan anu rek ngabasmi arurang teh. Heeh, aing mah nih. Mantak langsung ka dieu ruas ieu teh. Wah, ieu mah kudu lapor ka si Abah deui ieu mah. Ya kudu eta mah. Di kemarin gerawana si Abah. Tahu nyamper si Abah. Sebonai ka mana bieu teh tas di dieu da. Geus naon di? Biasa tas neangan mangsa. Geus menang sabaraha? Menang hiji. Karunya budak anu keur ngapungkeun layangan. Budak saha ta? Kita kewe. Sok we ngarang ngobrol duaan. Urang ka jero heula dek bebeja ka si Abah. Sok ngidar deui ya ge. Wah, geus burit. Ngidar deui. Pokona mah kewe daguan si Abah lah. Bana rek ngidar heula nya. Tinggal